kaayaan nu aya ditarimakeun ku diri, naon bae nuku Allah dipaparinkeun ka diri eta bentuk takdir jang diri ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas urang ngatur diri, ulah ngatur takdirna, tapi nu kudu diaturna diri urang supaya kumaha bisa narimakeun takdir nu dipaparinkeun ku saha, ku Allah. Sabab ari bentukna takdir teh aya dina iman Bu. Kumaha carana bisa narimakeun kana ayana naon, kana ayana takdir ti saha, ti Allah subhanahu wa ta'ala.